ka para bapak, para ibu, para santri-santria nu araya keneh ibu ramakna, jadikan kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Naon sababna urang jadi jalma tukang ibadah, goreng akhlak kanu jadi indung bapak, dihapus para ibu sadaya. Ayat Al-Qur'an ngajelaskeun, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maknana wallahu alam bisawab, ketika Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ibadah dina Al-Qur'an selalu dirempetkeun sareng ayat wa bil walidaini ihsana. Hartosna dua perkara nu teu bisa dipisahkeun. Ketika urang sae ibadah ka Allah, maka sing sae gawe sae kanu janten ibu rama. Ketika urang gawe sae kanu jadi ibu rama, sing sae ibadah ka Gusti Allah. Nembe tah sapaket ditarima ku Allah. Hiji weh eta teh jelema teh salat mah getol, pangaosan getol, tahajud duha tara kaliwat, ngan sok milaraan kanu jadi indung bapakna, dihapus taganyaran ku Allah. Atawa sabalikna, si eta mah ka indung bapa mah dihajikeun, diumrohkeun, pangnyieunkeun imah, pangmeulikeun mobil, ngan tara salat dihapus deui kitu. Maka sapaket gawe sae ka Gusti Allah, gawe sae kanu jadi ibu ram, jelas.